Watli lah ya bahasan. Gimana tuh bahasan? Yang diganti ku aing turunkeun jadi hansip gitu RW teh. Telepon gitu euy. Nah, telepon ya mana nomor teh? Aduh. Nah kumaha cenah bahasan? Aya naon atuh? Meni lila atuh bahasan. Mun ngopikeun geula manuk. Nih, harwaskeun we. Kala. Naon bahasan? Jeli atuh. Aya naon, aya naon? Lain ya duh. Bahasan lila teuing. Pan tadi ngopikeun geula manuk. Eta ieu kumaha yeu? Tulungan urang. Tulungan naon? Anjir boga hutang ka si Pool. Teuing. Jadi tidak kali teh ngomongkeun eta? Heeh. Pokona tayang nyaho, pokona mah si Pool, si Atet gerowan ayeuna mah tayang nyaho. Nah. Teuing tayang nyaho pokona mah hayang digerowan we. Gandeng di teu balap motor di mana yeu? Teuing. Bae. Anak muda. Pokona mah tayang nyaho sok lah. Gerowan tuh si Atet jeung si Pool tuh. Aing mah teu nyaho, tah sok gerowan sok tah telepon. Tayang nyaho aing. Wek naon itu mah telepon urang atuh. Balik pisan atuh telepon. Mabok. Telepon atuh eta buru. Ka RW teh kitu. Sorenge. Buru atuh. Sok buru miun. Heuga tuh bahasan apan eudeuh ieu ge. Enggak encan. Tadi angkat bahasan. Dah telepon tah. Buru atuh, buru. Dah. Ka RW teh kalau kitu. Boka soal. Tet. Sok lanjut ya. Tet. Bahasan kesurupan si Tet. Buru Tet ka dieu. Heueuh buru aing nungguan yo. Yo bahasan. Oh. Buru sia. Aing Tet. Kumaha cenah? Teuing. Mesen kopi. Cicing nelpon deui. Mesen kopi. Mesen kopi Kak. Halo. Paul. Dakwaan di pos. Penting. Cek bahasan. Heeh. Bari mau kopi. Heeh. Mau ASMR. Good. Mesen kopi. Ayeuna. Mesen kopi. Ayo beukeun. Kopi black. Suka cewek nguruskeun hutang. Si Miun, bahkan laporan yang buru-buru. Suka nanti cilaka naon gitu. Bapak. Nya mesen kopi lila. Mesen kopi juga kemana wae. Kopi saha ieu? Coba. Mana baru udah kemana? Buru. Lali teh. Gak bisa. Buru. Mana jam apa mana? Ya sore. Ya ke desa ya doa. Ya kaki jam 11 bahasan. Tungguan di desa itu di sumbangan lumayan. Keur meuli manuk. Bahasan. Ayang iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kan bisa saya bayar dia Pak. Bener. Ke pasar. Si Paul mah sakti. Hai.
Ieu naon sak nu bapak sakieu? Ieu naon kok Assalamualaikum. Beak di jalan. Waalaikumsalam. Sarariweuh didinya teh naon? Sok rariweuh wae. Ade atuh ya kopi. Ieu RW ieu. Pak ieu, Pak RW. Ngari itu Bang. Kan grup wae aya naon sebenarnya teh. Hah? Ngari gitu kan ngari. Ah. Sok buru. Sok rariweuh sagala-gala teh. Aing halangan Tomat teh tok gitu, tomat. Ieu naon sudah hareupeun. Ngalieur kena naon? Nyoker nareangan duit sugan. Justru saya nu nanya ya aya naon ieu. Saya tak apal pasan. Aduh. Tah sieun telepon. Ieu Kalau memang Fasan. habis kobra. Nekeun Fasan. Si ATT boga hutang. Tah. Ditagih, bayar. Kudu nginjem deui. Terus Bayar 4 juta. terus. Nginjem teh 4 juta. Bayar teh 4 juta. Ieu teh. Terus nginjem deui 5 juta. Tapan kurang berarti 1 juta. Nginjem saya teh kasih Ipol. Duit eta teh pake eta geuninnya. Kedeung heula kedeung. Urang nanya, kamari saya jeung dirinya geus beres can? Beres, bayar. Baraha? 4 juta. Malik didinya malik hutang 1 juta teh ka saya. Nya. Beres teh beres 1 juta ka saya. Geus apa? Berarti beres dong? Beres. Ayeuna aya naon saya dibakar dieu? Alah, intina. Jadi kieu ya Pak. Da ieu mah geus teh jelas. Pak RW. Hampura Pak RW. Gitu. Jadi kieu ya. Mimitina teh saya teh nginjem duit ya ka dia ya. Ya ka curig paluh teh ya. Ya. Sabaraha nginjem duit sok jelaskeun? 4 juta. Dibayar encan. Geus. Terus saya nginjem duit sabaraha? 5 juta. Dibayar teu? Dibayar geus. Lunas. Nu 1 jutana? Geus. Beres. Atuh kieu mana nu kabi bade bayar? Tah, tinggal saya bayar ka si Pool. Bener teu? Sok, ayeuna bayar heula we. Tah. Sadayana. Udah ngaliatkeun Pak RW, bising satruk. Punten, Pak RW, bising dicabok ku duitnya, tong loba tingkah. Sopan. Pura. Tah, iya nya, saksian tah. Tah saksian mah ya, Tah, pokoknya. 4 juta. Tuh, ulah lagi deui. Siap, atur nuhun. Omat teh Ya. Itu. Hutang keneh teu? saya Beres. Ulah diriweukeun. Terus sieun naon telepon saya? Ye, Ngabuburu. Nah, orang jadi boga hutang kasih Pool. Nyata urusan di dinya duaan. Nah, saya dibawa ka dieu. Tah, ayeuna mah kieu anu miun. Nambut ka abi mana? Apaan duit teh di si Aten? Nah, ka urang. Tah, tingali eta duit aya keneh teh teh. Aya pan tadi teh. Tuh, ieu duit teh enggeus. Ayeuna mah tinggal anu miun kadiekeun 1 juta ka abi. Eta duit saha? Omat teh. Aten duit saha eta? Apaan di dinya? Tuh. Berarti duit saya mah di si Aten. Tapi abi can nampak ti amiun ka dieu 1 juta. Pan di si Aten duitna. Ke. Akan di dinya boga hutang 1 juta ka saya. Nah, kali ya ai boga hutang teh geura bayar tah. Mata kira lamun pinjeman duit kudu pol. Terus sapotong. Ngarasa tuh boga hutang 1 juta. Ngarasa. Heuh geus. Sok ira. Kedeung. Ngobrol lah, lieur lah. Aing. Jadi kumaha ceritakeun kumaha. Si Aten teh boga hutang. Ka saya teh 4 juta. Ditagih. Ya. Bayar. Terus? Tah, geus bayar teh si Aten teh butuh deui duit. Heeh. 5 juta. Ya. Tah, dibikin sabaraha? Karek dibeken 4 juta. Ya atuh. Kuduna didinya mun erek nginjemkeun kudu full. Geus tang tuh berarti didinya boga hutang kasih Atet 1 juta. Gitu. Tah ayeuna mah mana nu 1 juta? Anu 1 juta nanti nginjem ti Ipo. Heeh, 1 juta nanti urang kan? Heeh. Tah mana kiraha? Pan duit tadi si Atet. Ah lieur miun ah. Kumaha? Lieur ah. Ka urang lagi lieur. Saya beres kene wae teh. Acan om.
Acan, pokoknya masalah macan nampak. Kan didinya nginjem 1 juta teh jang nutupan. Urang berarti duitna. Tuh, mana kira? Saya tanya apa? Kumaha aya naon deui can meleh. Apa urang teh boga hutang ka ieu 1 juta. Terus? Tah, duit itu 1 juta teh jang namahan anu 5 juta ka Atep. Terus? Terus duit urang mana teh? Tadi geus dibereskeun, tadi teh ye deket. Kan saya teh nginjem sabaraha sok pertama? 4 juta. Nah, bayar can? Dibayar. Nah, terus saya nginjem sabaraha? 5 juta. Diberes sabaraha kudinya? 4 juta. Berarti kurang sabaraha? 1 juta. Ya, berarti didinya boga hutang ka saya 1 juta. Tuh, Nah, masa saya aja Acan. Sok, liar. Ngarti teu? Liar ah. Gas, kieu we nah. Orang ngopi heula lah. Nah, saya mah biasa ngopi. Minum cai kopi jeung cai herang. Nah, bisa gitu. Kopina diinum, Terus? Ceherangna tah cai herangna. Tah. Itukeun, aing bubar we lah. Lieur aing. Apa ah? Uang bisa juta. Liar. beres. Kunaon? Pasien. Banjir. Banjir. Hah? Mak. Lieur Hasan. Hasan. Kumaha bieu duit teh kemana ieu tadi? Lieur hulu aing Hasan teh. Si Ipol. Terbalbat teuing. Lieur. Aing kana hulu lieur. Ari teh di huluan mah nya. Hayang di Hasan. Hayang atuh. Naon? Jangar dia tadi. Bes teh jangar. Aing Gusti. Ya teh salah aing aji. Lieur teh. Heeh. Hah? Liar. Lieur teh. Teu. Syukur ah. Si Miun kumaha sih? Lieur. Tapi teu karasa. Hirup kuring asa ngeunah teuing, mending cicing di Bandung nuker genting. Loba duit pusing, teu boga duit rusing, tungtung nama gareri